Dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cabe. Isuk-isuk sakadang kuya keur moyan di sisi leuwih. Keur kitu torojol sobatna nyaeta sakadang monyet. Sakadang kuya, sakadang monyet ngageroan. Kuk, tembal sakadang kuya. Sakadang kuya, kuk, sakadang monyet nyamperkeun ka sakadang kuya. Kenaon sakadang kuya? Keur kieu we keur moyan. Tibatan cicing kitu mah mending ngala cabe yuk. Di mana? Di kebun patani. Mangka cabena geus bareureum. Embung sakadang monyet masuk gandeng. Moal gandeng ayeuna mah. Nyaan moal gandeng. Nyaan moal gandeng. Hayu atuh ari moal gandeng mah. Pring atuh sakadang monyet jeung sakadang kuya teh indit ka kebun patani. Barang tepi ka kebon, katembong cabe pelak patani geus arasak mani bareureum eceuy. Sup duanana ka kebon, sakadang kuya moncor kana pager. Ari sakadang monyet ngaluncatan pager. Terus bae ngarlaan cabe. Di dalahar di dinya keneh. Sakadang kuya mani seah-seah bae ladaeun. Kitu deui sakadang monyet. Keur kitu ana gorowok teh sakadang monyet ngagorowok. Seuhah lata-lata. Maksud nama seuhah lada-lada. Sakadang monyet ulah gandeng atuh. Sakadang monyet henteu ngawaro. Seuhah lata-lata. Sakadang monyet bisi kadengin ku bapa tani. Tapi sakadang monyet api-api teu ngadengi, gorowok deui bae. Seuhah lata-lata. Kahariwang sakadang kuya kabuktian. Sora sakadang monyet anu tarik kadengieun ku bapa tani ti imahna anu teu jauh ti kebonna. Bapa tani gura-giru lumpat ka kebon. Barang nepi ka kebon, katembong aya monyet jeung kuya keur ngawes-wes bari seuhah ngadengaran cabe. Bonang siah nu sok malingan cabe teh. Bapa tani ngagorowok bari lumpat muru kanu keur ngahakanan cabe. Ngadengi aya nu ngagebah, gajleng bae sakadang monyet ngejak trekel kana tangkal kai. Sakadang monyet dagoan. Sakadang kuya ngagorowok minta tulung. Tapi sakadang monyet teu malire, teu ngaliuk-ngaliuk acan, terus lumpat gagalancangan dina tangkal kai. Ari sakadang kuya puguh da teu bisa lumpat, lempang ngagedot bae. Gerowok bae ditewak ku bapa tani. Beunang ayeuna mah nu sok malingan cabe aing teh, ku aing dipencit, ceuk bapa tani. Kuya dibawa ka imahna, tuluy dikurungan ku kurung hayam. Angkanan patani isukan kuya rek dipencit. Peutingna sakadang monyet rencepan ngadeketan sakadang kuya nu keur cendekul dina jero kurung. Sakadang kuya, keur naon? Sakadang monyet nanya. Geuning sakadang monyet, puguh kuring teh keur ngarasakeun kabunga. Kabunga naon sakadang kuya? Nyaeta kuring teh rek dikawinkeun ka anak bapa tani. Dikawinkeun ka anak bapa tani? Nya. Nu bener sakadang kuya. Piraku atuh kuring ngebohong ka sobat. Ngadengi omongan sakadang kuya kitu, sakadang monyet ngahuleng sajungjunan. Kieu sakadang kuya, kumaha lamun urang tuker tempat? Ceuk sakadang monyet. Tuker tempat kumaha? Nya tuker tempat. Sakadang kuya kaluar, kajen kuring atuh cicing di jero kurung. Embung. Kuring mah karunya we ka sakadang kuya sapeuting di kurungan. Atuh meureun moal jadi dikawinkeun ka anak bapa tani teh. Sakadang monyet keukeuh maksa supaya tukar tempat. Antukna sakadang kuya teh eleh deet. Heuk bae tukar tempat tapi aya syaratna, ceuk sakadang kuya. Naon syaratna? Syaratna mah gampang. Samemeh anjeun asup kana kurung, kuring kudu dialungkeun heula ka leuwih. Nya, enteng atuh kitu mah. Teu talangke sakadang monyet ngaluarkeun sakadang kuya tina kurung hayam.
Tuluy dibawa ka sisi leuwih. Lumbai sakadang kuya teh dialungkeun ka leuwih. Sakadang monyet buru-buru balik deui ka imah Bapak Tani. Sup bae ngurungan maneh ku kurung hayam, ngadedempes ngadago-dago beurang, hayang geura buru-buru dikawinkeun ka anak Bapak Tani. Kocapkeun isukna, "Manehna ka mana bedog teh? Urang asah," cek Bapak Tani ka pamajikanana. "Rek naon bapana isuk-isuk geus ngasah bedog? Itu urang mencit kuya di pipir." Paguneman Bapak Tani jeung pamajikanna teh kadengieun ku sakadang monyet. Manehna ngagebeg. Lah kadalah geuning aing teh rek dipencit, lain rek dikawinkeun jeung anak Bapak Tani. Rek kabur geus kagok, kaburu aya anak Bapak Tani nyamperkeun. Gancang bae atuh sakadang monyet teh papaehan, ngebugigak kawas bangke. Barang srok kadinya anak Bapak Tani ngagerowan ka bapana. "Bapak, Bapak, aya naon Nyai? Ieu geuning nu dikurung teh lain kuya. Naon Nyai?" "Monyet jeung siga nu geus pae deui." Bapak Tani nuker ngasah bedog cengkat, tuluy nyamperkeun ka anakna. Nya bae geuning dina kurung teh aya monyet ngabugigak, lain kuya nu kamari. Kurung dibukakeun, monyet dialek-ilik. "Nah, berjadi monyet jeung paeh deui. Nya eta mani geus jeger kitu," cek pamajikanna mairan. Monyet teh dicokot ku Bapak Tani, lung bae dialungkeun jauh pisan. Barang kubrak kana taneuh, korejat monyet teh hudang, berebet lumpat, kalacat bae naek kana tanggal kai.